Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Markus. Saurna deui, kami ngabejaan. Ti anu araya di dieu ayeuna, aya anu moal wakamaot samemeh nenjo heula datangna karajaan Allah rejeung kakawasaannana. Heuleut genep poe ti harita, Yesus unggah ka hiji gunung anu luhur. Nyandak Petrus, Yakobus jeung Yohanes. Di luhur gunung ngan opatan bae. Katenjo kunu tiluan, didinya Yesus salin rupi, sarta panganggona jadi bodas gumebiar, di dunia moal aya anu bisa nyeuseuk sakitu bodasna. Geus kitu eta tilu murid teh narenjo aya Elias jeung Musa keur sasauran jeung Yesus. Pok Petrus ngomong unjukan ka Yesus. "Pak Guru, kuraraos di dieu teh. Urang ngadamel kemah tilu. Hiji kangge Bapa, hiji kangge Musa, hiji kangge Elias." Petrus nya kitu deui nu sejena kacida ngarasa sieuna, nepi ka maranehna teu nyaho naon anu kudu diucapkeun. Sabot kitu, aya mega ngaliputan aranjeuna ku kalangkangna. Sarta tina eta mega aya suara kieu, "Ieu teh putra kaasih kami, sing narurut ka anjeunna." Gancang maranehna luak lieu kaditu ka dieu, tapi teu nenjo sasaha, ngan tinggal Yesus. Tetenjoan maraneh tadi ulah dicaritakeun ka saha-saha, nepi ka waktu putra manusia hudang deui tinu maraot. Saur Yesus ka maranehna waktu keur marudun ti gunung. Pesen anjeunna ku maranehna digumatikeun. Tapi maranehna ngaromongkeun lahiran anjeunna nu tadi carekna. Naon maksudna hudang tinu maraot teh? Tuluy naranya kieu ka anjeunna. Kunaon saur guru-guru agama mah Elias nu bakal sumping ti heula? Walerna. Bener. Elias heula nu kudu sumping pikeun memeres sagala kaayaan. Tapi kitab suci geus nyebutkeun, putra manusia teh bakal dikaniaya jeung dihina-hina ku manusia. Naon sababna? Kami ngabejaan. Saknyana Elias teh geus sumping, tapi jelema-jelema ka anjeunna teh sakarep-karep pisan. Cocog sakumaha anu disebutkeun dina kitab suci. Murid-murid sejena keur dirubung-rubung ku jalma rea, keur pacental-cental jeung guru-guru agama. Jalma rea karage teu narenjo Yesus sumping teh, tuluy lalumpatan marapageun. Yesus mariksa ka murid-murid, keur ngaributkeun naon jeung guru-guru agama. Ti jalma rea aya anu ngajawab, "Pak Guru, abdi teh ngabantun ieu pun anak anu diraksuk ku roh jahat, teu tiasa ngomong-ngomong acan. Upami nuju jadi, pun anak dugika dibuntang banting kana taneuh ku eta roh jahat, sungutna ngabudah, huntuna ngancing, sakujur awakna jadi jeger. Parantos nyuhunkeun tulung ka murid-murid Bapa, nanging teu tariasaeun." Yesus ngalahir ka murid-muridna. Ari maraneh ku teu baroga kapercayaan. Na Bapa teh kudu reureujeungan bae jeung maraneh. Kudu nepi ka mana Bapa nyabaran maraneh teh. Bawa ka dieu budakna. Tuluy budakna diasongkeun ka anjeunna. Barang eta roh jahat nenjeueun ka Yesus, seug budakna disina jeger nepi ka ngaguling kana taneuh terus gugulitikan. Sungutna ngabudah. Geus sabaraha lilak yeuna, Yesus mariksa ka bapa eta budak. Sumuhun ti aalit tembalna. Sering meh-meh tiwas ku eta roh jahat digulingkeun kana seuneu atanapi ka jero cai. Upami leres bapa iasa, abdi nyuhunkeun sih piwelas mugi ditulungan.
Puguh bae walerna. Asal maneh oge percaya. Moal aya nu mustahil pikeun jelema anu percaya mah. Bapa eta budak ngajawab satengah ngagero. Kantenan abdi percanten, mung henteu mantep. Mugi eta kepercayaan abdi teh ku bapa disina mantep. Katingali ku Yesus jalma rea beuki nyedek ka anjeunna. Tuluy bae nimbalan ka eta roh jahat. Roh anunya toreknya piru. Parentah kami, maneh gera nyingkir, ulah nyurup-nyurup deui ka eta budak. Eta roh jahat ngagerung, sarta budakna disina jeger, tidinya eta roh jahat teh kaluar. Budak teh katenjona mani kawas mayit, nepi ka ceuk sarerea, geus paeh. Tapi ku Yesus dicepeng leungeunna, dihudangkeun tuluy nangtung. Sanggeus Yesus aya di jero imah, murid-murid naranyakeun kieu. Kunaon ku abdi-abdi mah teu tiasa diusir eta roh jahat teh? Walerna, roh jahat anu tadi mah kunaon-naon ge teu bisa diusir, salian ti ku paneda. Yesus angkat deui tidinya jeung murid-murid, ngalangkung Galilea. Anjeunna teu kersab keur ngawulang ka murid-muridna. Putra manusia teh bakal diserenkeun kana kakawasaan manusia. Tuluy dipaehan, saurna. Tapi sanggeus 3 poe bakal hudang deui tinu maraot. Murid-muridna teu ngalartieun, tapi teu waranieun nanyakeun. Yesus jeung murid-muridna geus nepi ka Kapernaum. Sanggeus aya di jero imah, Yesus mariksa ka murid-murid saurna. Cekcok naon maraneh tadi di jalan? Maranehna teu ngajarawab, sabab anu dicekcokeun teh perkara saha anu pangpunjulna. Yesus calik murid-murid kabeh di piwarang kumpul, tuluy nyarios. Anu hayang jadi nomor hiji kudu daek jadi panungtung, jeung kudu daek ngaula kanu sejen. Tidinya anjeunna nyandak hiji budak leutik, ditangtungkeun hareupeun maranehna. Anjeunna nyarios deui bari nangkep ka eta budak saurna. Anu daek ngaku ka budak pantar kieu ku karana kami, sarua jeung ngaku ka kami. Jelema anu ngaku ka kami, ngakuna lain ka kami bae, tapi ngaku ka mantena ongkoh anu ngutus kami. Yohanes mihatur ka Yesus. Pa Guru, abdi-abdi kantos ningal jalmi anu ngusir roh jahat, nyebat jenengan Bapa. Ku abdi-abdi dicarek, margi manehna sanes ti urang. Walerna, ulah dihalang-halang, sabab moal aya jelma anu tas nyieun kaajaiban demi ngaran kami, tuluy buru-buru ngagogoreng kami. Sabab jelma anu henteu ngalawan ka urang, eta aya di pihak urang. Sing percaya, jelma anu daek mere nginum ka maraneh, lantaran ngingetkeun maraneh panganut kami, pasti bakal narima ganjaranana. Upama aya jelma anu ngalantarankeun salah sahiji budak leutik pantar kieu ingkar ti kami, eta jelma leuwih hade dibang baluhan beheungna ku batu panggilingan, terus alungkeun ka jero laut. Kusabab kitu, upama leungeun maraneh nu hiji matak ingkar tina kapercayaan, teuk-teuk bae. Mendingan boga leungeun hiji, tapi hirup di Allah. Tibatan boga leungeun 2, tapi diri sakujur asup ka naraka, ka jero seuneu langgeng. Seuneuna moal pareum-pareum, bilatungna moal paeh-paeh. Lamun suku maraneh anu hiji matak ingkar tina kapercayaan, teuk-teuk bae. Mendingan boga suku hiji, tapi hirup di Allah. Tibatan boga suku 2, tapi badan sakujur asup ka neraka. Seuneuna moal pareum-pareum, bilatungna moal paeh-paeh. Lamun panon maraneh nu hiji matak ingkar tina kapercayaan, cokel bae. Mendingan boga panon hiji asup ka karajaan Allah, tibatan boga panon 2, tapi badan sakujur asup ka neraka. Didinya dihakanan ku bilatung anu moal paeh-paeh, diduruk ku seuneu anu moal pareum-pareum.
Unggal jelema bakal disucikeun ku seuneu, saperti kurban disucikeun ku uyah. Uyah teh alus, tapi lamun uyah jadi teu asin, kumaha ngasinkeunana deui? Jadi maraneh kudu saperti uyah, kudu ngadulur, hirup kudu rukun. Sakitu dawuhan Gusti Allah.